Ya, jadi kieu we ayeuna mah lah. Ya saha KM-na? Ubed. Ka dieu maneh? Cicing di dieu. Duk tah. Kieu bed. Saya keur hoream ngajar ieu teh nya geus we mah ku didinya umumkeun ka barudak teu mengaraya saware. Ayeuna poe ieu wayahna libur gitu. Nekan we nana tangan ku sabab si bapana tunuh untuk kuat gitunya sok rek balik rek ka kantin sok bebas pokokna mah rek molor lah nya teu pengaraya barudak sok umumkeun kayaknya aing teu kuat tunuh nya sok umumkeun we lah teu kuat sok nangtung siana umumkeun atuh. Buat semuanya ya yang ada di sini kita libur. Hai. Soalnya si bapaknya tunuh pengen bobo belum tidur dari bulan Juni ya. Yuk kita mau ke kantin bebas. Yuk. Bubar. Nah, anda tangan aja. Siapa ya? Ya. Bubar. Terima kasih.